Assalamualaikum. Cok. Belanja, Cok. Oh, Waalaikumsalam, Ji. Rek belanja naon, Ji? Belanja kok. Panik munggah gedeng disukan. Nyanya tuh, Ji, rek munggah geura belanja. Belanja naon atuh? Mie apa naon? Odol suganan. Buset, kira aku rek munggah belanja odol. Lada atuh. Masih buka warung teh. Mie tilu. Oh, nya atuh. Mie rek belanja mie mah. Ya, Pak Ji, mihna. Nun ya. Temau duit kayak muridnya. Baik deui. Kumaha tuh pojoan can meunang panglaris aju teh. Poho temau duit. Nya. Ke sore nya. Nun ya. Nuhun ayo samasna. Dasar haji burung pojoan can meunang panglaris. Yang mana rek munggah kalah dihutang. Dasar ku pelit-pelit teuing eta hajinya. Rek iraha meureunnan jadi haji teh nu benerna. Jadi geblek we teh haji teh ah. Aduh, kena haji galak kumaha ya? Aduh, aduh. Belum budak teh. Marahin bola aing di senteran. Budak saya teh pujuh loba deui. Wah, aing mah fokusan buat ka mana? Pak Haji, duh, di mana ya imahna? Set leuweung kieu dia aing ah. Nah itu sugan dihadap. Alhamdulillah ya tandur angges. Baru jeung si Imron doang sorangan. Kuat bengkung-bengkung. Hahaha. Kadang-kadang aing sakabeuna si Imron teh karunya. Tandur sorangan itu sawah sakitu lega ampun ting Simron modar si Imron kali Imron. Ka mana mana ya deui ya. Jeung si Kanil bijil-bijil ya aing geus tanggal dibale lagi ya. Ye. Mesen paket ieu wae geus 2 minggu kuat can datang-datang. Modar sugan tuh ka paket ampun aing di Bang Muli celana gombrang oge teu datang-datang. Masanya. Wah, budaknya. Goblok teh budak manjut motor. Aing mendidik ditabrak. Modar atuh sia budak. Sa sia teh aing make helm kitu teu wau. Wah, budak euy. Abata sadahahu dajaro jasin sinson doto jo ago pako kam lam wam lim. Budak ya. Jang. Pak Haji di mana imahna? Di mana mah jauh na itu aya jelema tadi aya di ditu. Waduh. Wah, bone tadi kok yang ditabrak. Buset dah. Goblok teh ngeta yang jelema motor. Itu lain balik deh itu. Jaketna mah wow tuh, si Garut teh nabrak aing ya. Nah, waing eno peupuh waing beak sia. Hop. Iya ya. Saya nabrak aing tadinya. Jaketna wow biru ya, helmna geus ieu. Oh, sia. Lain Pak Haji, lain. Nabrak aing. Ya, paketnya Pak Haji. Paket.
Kedeng Pak Haji. Pahlawan kan selfie. Nuhun Pak Haji. Aing jadi guruan. Masa? Mana si hayam teh? Haji teh di mana sih cenah hayam? Kita ditewak teh jaker munggah. Wara rese hayam teh. Oh, ieu hayam. Duh, aing haji na ka mana deui aing ngaweh kieu can balik keneh wae aing ngomong. Nempo tanduraneun wae aing dah. Di mana tuh hayam? Boga jago hiji-hiji na ge mun dek ditewak jaker munggah cenah. Mana-mana teh ngai segala hayang daang jeung lauk. Ampun aing haji. Saur pertama merenang hayang jeung lauk. Ya ampun haji ah. Hanya. Kut. Ampun, tinggi paket tinggal 2 minggu menikarak datang. Ujung menik modaran aja tukang paket nage. Goblok-goblok tuh tukang paket aja. Si Imron ke mana deh ke sawah kita newak hemnya bener tuh cerita ku aing. Ron. Imron. Ron. Imron. Ah, naon sih? Benang tuh si ayam. Oh, wah ah. Mana neta, Pak Haji? Paket naon eta bangun paket? Coba nempok. Tempo ah. Untuk gue paket aing ya paket mending 2 minggu karak datang. Aing mesen celana gombrang. Celana gombrang. Heeh. Set. Coba nempok bukan atuh aya yang nempok. Sayang nempo wae, hayang deh ah. Waktu besingna pan ninggang disereg ge, geur uing. Gitu doang aing eta sebenarnya ka sia mah. Heuh nempok dah memeh newak hayam. Oh, kan itu pengen ge jeung si Kani nempok dia. Aing nempok ieu karak nyaho paket. Pak Haji beunang teh hayam poe ditanya ka hayam ka sawah putu nama henteu. Ka sawah henteu tadi teh mangkat sakedeung geus beres sawah mah Bang Haji teh newak hayam meureun munggah. Naon sia maksudna hayam dek pejet ae nu aing. Tuh, bopoh ku aing galian mah da. Nyahoran wae. Yo, munggah mah teh kudu mencit hayam. Aing kamari geus meuli mih tiru siki. Naon kudu mencit hayam? Loba ting beuciteun. Loba ting lagu. Cicing. Biasa masan celana gombrang rupa-rupa wae segala pukat paket aing haji ampun aing. Aya. Ampun aing. Ya pageuh atuh barina ge pan. Or sini lah atuh itu ditu mah. Mesti aya pembohongan. Segala or sini sia. Nah wae. Papan geuning aya pembohongan. Dah. Nah, Imron. Paket naon ieu? Ceuk celana gombrang anji. Mu celana gombrang ji. Diam ya. Bang mih aing Cenah pini haji kumaha ieu celana gombrang emih jeron haji. buset aing mah aing ditipu deui wae ku tukang paket, Bron. Hah? Aing mah cenah carana kunaon datang mie atuh mie aing tadi tas meuli. Ah lain katipu tukang paket teh nu HP-na mana HP-na tadi? HP-na Teu dibawa. udah ku HP teh dibawa. Haji salah mesen meureunan. Mah mungkin nipu tukang paket mah. Bojo aing nek dijeblok hampir modal aing katabrak tukang paket. Hei, deh haji hehe, mentakna geji kitu tah jelema mah manggih we lebahna keur uing ah nya uing nek newakan hayam je. Dosa kah aing boga di mah tilu. Ya, labok ceji ah mih euy. Deuh. Astagfirullahaladzim, aing eta tukang paket. Usina tibang emih. Aing tadi ngahutang can dibayar-bayar acan mih teh. Jotan kalapa jambu mede jotan kalapa jambu mede koyot datang di subuhan tai embe alawat tai embe ngeunah meureun tai embe meureun cek batur mah aw ieu jambu jiga nama asak jiga nama ya sedap alaw meni pait kieu geuning jambu kesed pait kesed kieu enggak jaba ieu semut sireum geuning mending ngagulung aing alaw ni pareuri sireum ampun geus turun Deuh ampun haji udah bener di dia nama haji ieu mah emih nya manehna we salah ketik meureunan nyalah tukang paket haji teh manehna salah ketik duh aing neangan hayam nah naonna itu si Kani ngalah jotan
kelapa jambu mede. Naon itu sekali lagi. Heuh, da ampun ah. Ih, oyot datang suganti embe. Nah. Nih, jambuna nih ngentan nih hiji nih. Nih, nih. Ah, Woi. Nanti kagak perlu wae eta. siram semut. Siram semut. Heeh. Jadi gua yang tadi kadengeuna teh nahan tadi jot-jotan kelapa jambu mede. Heeh. Oyot datang berenang. Nya pan disuguhan teh embe ah. Suganti embe. Ngentan naon eta? Jambu asak. Asak ieu. Asak amit. Duh nya. Amit. Minta paket. Paket. Haji eta mesen celana komprang jero da malah mie. Heuh, da ampun ah. Salah ketik juga ente wah haji Ambil mah. salah ketik, bener di dina mah haji nawa salah ketik. Heeh. Nah, kerja tah. Hah? Bantuan neangan hayam dah. Nangan hayam. Hayam jen haji keur munggah. Dipencit meureun. Lagi pencit. Heeh. Abe dang jeung hayam. Atuh ayo. Ngeunah merendang jeung hayam. Nyamoran apa lemah. Sahur pertama ya, jam Oh. ayam haji. Tuh. Mana? Tuh ayo teh. Ayo. Iya main ya, tanah saya. Aduh, geus nyedek pisan ya. Munggahan ya anak buah, aduh, liar. Buka jual ya, pokoknya mah tanah ieu ya, kumaha ge carana. Mana areueuh deui. Aing mah gak ada gitu anak buah haji. Duaan gitu eta. Sambarkeun heula hiburan heula ya. Jambu mede. Woi. Woi. Buset si bos euy. Punten bos ah. Punten ah. Nah, ini untu-untuan wae atuh. Das tidinya bos. Das nyamper si Kanil ieu dek newak ieu, kita newak hayam ku haji. Nyok hayam. Heeh. Sakenaon haji hayam. Da keur munggahan cenah. Buset royal biasa mencit hayam ya. Mencit hayam bos haji buset dengan nyanyianya di Bang Hiji. Udud nasi bos. Tak udud nasi bos. Ya, siapa mah ngebejaan teh naon? Udud nasi bos pentak. Udud atuh bos sabatang bos dah memeh newak hayam. Aing mah gadak banget tuh dah siapa. Kan udud ya. Kan udud bos, haji eueuh cenah ududna. Ya, kasih. Set atuh kos kieu mah sedep bos. Berem. Berem. Sedap. Tong udud sama. Moal ieu mah tara da. Nyanta sabatang ya bos. Aduh. Kan udud pisan bos. Ulah seri wae ah. Kuatripu hae can udud teh. Mecing hiji. Oh, kajeun. Emang macing wae. Haji ke mana Haji? Haji tadi teh keur di ditu manehna di imah. Di mah. Heeh, ting ngomongna tadi buru-buru dek aya perlu cenah dek. Ka undangan ting ka mana? Emang bos aya perlu. Bae perlu ieu kan. Taneuhna eta beunang saeutik dah. Enek dibayaran. Heeh, cenah mah. Aing geus hayang bubur cair ya rek munggah meureun. Tahu bos atuh buru bos ieu deh. Bayaran bos abe bisa kasbon ka haji dah. Rek munggah aduh, bos bingung gitu rek munggah aduh ampun tengan ka beuli-beuli sakilo atuh kitu jaker pandaringan dah. Daging. Ya daging ya nilnya. Suka nil suruh daging. Oh, daging. Biasa beki daging gitu sih. Ya pedah we bos gitu dengan keur munggah gitu hayang dahar jeung daging ya nih. Heeh. Oh puasa pertama teh abeh jeung daging sahur teh kitu bos. Nyanyinya. Sedep puasa pertama teh jeung daging sahurna urang. Oh, daging. Sahur. Oh, sahur pan puasa meureun ah. Parwasa gitu. Hah? Puasa kan ya. Puasa. Puasa bos. Puasa. Puasa mah kudu. Harum bos nginjem korekna tuh bos. Nah, seserian mana? Tipu. Can udah pisan atuh. Heeh. Aduh sedep bos dah. Ana rek ka mana tuh? Nek newak hayam bos ditaku haji dah nyanyiana. Jago dah. Ayam jago. Heeh. Jago burik batu le. Nah, bener bos nempok. Tuh, ada itu tuh. Di mana? Tadi itu sisi sawah. Buset ku jauh geuning nil. Sisi cawahan sawah panglebakna. Oh, buru itu di akan cari manten deh. Oh, ah, itu nil. Bos ini nuhun banget rokona nya. Bu nil di ditu can di lebak buset deh kayaknya. Kenal ku caruh manten yo. Ayo hoe terus tangan Ron. Cari biul sih kadinya. Kalian ngehiji. Di mana aya hayam di sawah peski di kebon. Ayo. Mana nil di lebak sisi sawah berenang gitu. Oh, ieu meuni jebragi yo. Naon ieu meuni jebragi yo? Ya masuk gadak sok anu itu. Duh, sok gadak sih menempo we kanu naon. Ieu meuni meber. Buset geuningan iku. Wah, breh sebenarnya mah.
Sia masuk nampo wae kan gitu teh. Kuat meber tuh dah. Buset, aing bukan ah. Nampo anu kitu buruan. Alah aku meni meber.